Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuju naraon mang. Nyarangu tuh di bumi. Sok atuh geura nyangu nya. Kedeung deui pan narek jam makan malam nya. Seperti biasa ayeuna sim kuring bade masihan terang mah ye kangge anu borangan ku jurignya, sieun ku jurig, sieun paeh ku jurig. Biasa ieu mah jampe ngusir kunti si teteh geulis teh ning kan heran we tadi bajuna meunang ti mana da pas dikubur baheula teu make baju dressnya nu aya ge make boeh. Ieu kangge nu borangan ye. Tapi sata acan lanjut kana jampe ngusir kuntina sok di subscribe heula atuh channel ieu nya supaya bisa gede channel ieu teh bisa berkembang. Terus keuntunganana moal tinggaleun lamun aya updatean video teh nya. Jadi langsung notifikasina teh asup tah lamun sim kuring upload video anyar teh nya tentang jampe. Nah, lamun atos nge-subscribe sim kuring ngucapkeun hatur nuhun pisan saageng-agengna kanu atos nge-subscribe nya. Mudah-mudahan tiasa ngabantos ka sim kuring ngamangpaatkeun video ieu naon teh ngabarokahkeun terus ngingetan ame henteu leungit nya tentang mangrupi-rupi jampe kapungkur nya. Sok lamun bade diserat ieu mah da butuh teu butuh meureun nya anu kangge nu borangan we lah. Sok ye jampe ngusir kunti dangukeun. Bismillahirrohmanirrohim. Nyi Dadu, Nyi Buludru, Nyi Kentring Manik, Nyi Bangbayang Sela, aing nyaho ngaran sia, Nyi Sumu Unting Malela, nu calik dicong corong Mega Malang, aing enggeus ngaweuruhkeun ratu sia, Prabu dingklik bodas. Eta jampe ngusir kunti nya. Sok we diserat lamun gancang ting ke di laun-laun we nya di replykeun deui. Da sim kuring mah kur tiasa masihan terangna hungkul nya. Da ngajaga hungkul ame henteu leungit ditelan ku zaman ye jampe-jampe titipan teh nya. Harta karun teh nu kieu tah ti nenek moyang teh nya. Sekali deui sim kuring bade ngucapkeun hatur nuhun kanu atos nge-subscribe. Mudah-mudahan video ieu bermanfaat. Lamun misalkan aya komenan sok dikomen kekurangan sim kuring. Lamun misalkan resep kana videona sok dipencet tombol like-na. Lamun misalkan bade dibagikeun ka saha wae anu barorangan sok mangga wae. Seperti biasa sim kuring masih terus ngingetan ka arurang nya ka sararea tong hilap kana sedekah sodako nya jariah. Lamun aya koropak keur Jumatan sok isian tong dilewatkeun nya. Arek kencing arek 1000 pokona sabaraha wae ge sok isian nya. Da leutik-leutik tapi da eta tabungan ke keur urang nya. Mun sakitu video ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.